Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasulun ari ieu teh hiji pasal fi bidayati sabqi halana tetep dina martelakeun ngawitan ngaji wal qadrihi sareng ukuran sabak wa tartibihi sareng katartiban sabak. Kana kabuktian sah ustazuna guru urang sadayana Syekhul Islami nyatana Syekh Islam Burhanuddin tegasna Syekh Burhanuddin yukifu eta ngadagokeun ieu Syekh fi bidayati sabaki dina ngawitan ngaji ala yaumil arbi'i kana poe Rebo. Wakana sareng kabuktosan itu Syekh yurwi eta ngariwayatkeun ieu Syekh bizalika dina itu bidayah. Hadisan kana hiji hadis payastadillu tuluy make dalil ieu Syekh bihi ku eta hadis. Wayaqulu sareng ngadawuh ieu Syekh. Qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa wa qaddama. Ma min syai'in teu aya ari hiji perkara budi'a eta anu dimimitian ieu Syekh fi yaumil arbi'i dina poe Rebo illa wa qaddama kecuali nyata sampurna ieu Syekh. Wa hakaza sareng nya kitu deui bidayah kana kabuktosan itu Syekh teh yaf'alu eta migawe yaf'alu eta sok midamel saha Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Wa kana sareng kabuktosan ieu Abu Hanifah yarwi eta ngariwayatkeun ieu Abu Hanifah hadal hadisa kana ieu hadis an ustazihi ti guruna ieu Abu Hanifah. Asyaikhil imami tegasna Syekh Imam al-ajali anu agung Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid nyaeta Syekh Ahmad bin Abdul Rasyid. Wasami itu sareng nguping kuring miman ti jalma asiku anu percaya kuring bi ka ieu eman. Anna syekho kana sayaktosna Syekh anna syekho Yusufa al-Hamdani kana sayaktosna Syekh Yusuf al-Hamdani kana eta kabuktosan ieu Syekh Yusuf yuwakifu eta ngadagokeun ieu Syekh Yusuf kula amalin kana ngawitan tiap-tiap amal min a'malil khairi tina pirang-pirang amal anu sae ala yaumil arbi'i kana poe Rebo. Wa hadza sareng ari ieu tauqif li anna yaumal arbi'i eta karena eta tetep sayaktosna poe Rebo yauma khuliqa eta poe diciptakeun fihi dina itu arbi'a naon nuru cahaya. Bahwa sareng ari itu yaumul arbi'a yaumun nahsin eta poe sial pihakil kufari di hakna pirang-pirang jalma kafir. Fayakunu mangka bukti itu yaumul arbi'a mubarakan eta anu diberkahan lil mukminina pikeun jalma-jalma mukmin. Wa ma qadru sabaki sareng anapun ari ukuran pelajaran fil ibtida'i dina ngamimitian ngaji fakana tah kabuktosan sa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah yuhki eta ngahikayatkeun ieu imam ani Syekhil Qadi ti Syekh Qadi al-Imami Umar bin Abi Bakrin Imam Syekh Umar bin Abi Bakar Azinji annahu kana sayaktosna ieu Syekh Umar qala eta ngadawuh ieu Syekh Umar qala ngadawuh saha masyayikhuna pirang-pirang guru urang sadayana yang bagi misti naon aya kunayan kabuktian naon qadru sabaki ukuran pelajaran lil mubtadi pikeun jalma anu ngamimitian belajar qadroma eta saukuran pelajaran yumkinu anu mungkin naon dobtuhu ngapalkeunana emak bil i'adati ku ngabalikan marrataini kalawan 2 kali wa yazidu jeung yen nambahan ieu mubtadi kula yaumin dina saban-saban poe kalimatan kana hiji kalimat hatta nahu sehingga saenyana kalakuan sareng 3 wa intola sanajan panjang ieu sabak wa kasura sareng loba ieu sabak tumkinu anu mungkin naon dobtuhu ngapalkeunana ieu sabak bil i'adati ku ngabalikan marrataini kalawan 2 kali. Wa yazida tuluy nambahan ieu mubtadi bi rifqi kalawan alon wa tadriji sareng nungtut pa amma idza tola terus anapun di mana-mana panjang naon asabaku pelajaran fil ibtida'i dina mimiti wahtaja sareng mikabutuh sal muta'allimu jalma anu diajar ila i'adati sabaki kana ngamalikan pelajaran asyara marratin kalawan 10 pirang-pirang balikan.
asyara maratin kalawan 10 balikan bahwa mangka itu muta'alim fil intihai dina panungtunganana aidon deui yakunu eta bukti ieu muta'alim teh kazalika tanya kitu deui kudu loba tadi teh kasuro teh dia nahu karena sanya na kalakuan sareng tingkah yu tadu eta dibiasakeun naon zalika itu i'adatus sabak walayat ruku sareng ulah ninggalkeun si muta'alim tilkal adata karena itu kebiasaan ila bijahdin kecuali ku kapayahan kasirin anu banget wakila sareng dicaritakeun naon asabaku ari pelajaran harpun eta sahuruf wa tikraru sareng ari malikanana alpun eta 1000 kali hoyam bagi sareng misti naon ayab tadi ayeun ngamimitian ya si muta'alim bisyai'in kana hiji pelajaran aqraba nu leuwih deukeut ila pahmihi kana pahamna itu syai' wa karena sareng kabuktosan sah asy-syekhul imamu al ustadu Syarafuddin al-Uqaili yaqulu eta ngadawu ya syekh as-shawabu ari benerna indi mungkuh kuring pihaza dina pelajaran mimiti ma eta perkara pa'alahu anu migawe kana emas saha masyayikhuna pirang-pirang guru urang sadayana painahum karana sayaktos itu masyayikh kanu eta kabaktusan itu masyayikh teh yakhtaruna eta milih-milih itu masyayikh lil mubtadi pikeun jalma anu mimiti ngaji sigaratil mabsutati kana kitab leutik anu panjang babaranana di anahu karana sayaktosna itu sigaratil mabsutati aqrabu eta leuwih ngadeukeutkeun ilal pahmi kana paham wadi beti sareng ngapalkeun wa ba'adu sareng leuwih ngajauhkeun minal malalati tina kabosenan wa aqsaru sareng leuwih loba naonna wuku'an tumibana hoyam bagi sareng peryogi naon ayu aliko yang kudu nyatetkeun ieu si muta'alim asabako kana pelajaran ba'da dibeti dina sabada ngapalkeun wal i'adati sareng ngabulak-balik kasiron kalawan loba fa innahu karana sayaktosna itu ta'lik nafi'un eta anu mangfaat jidan kalawan banget wala yaktubu sareng ulah nuliskeun sal muta'allimu jalma anu si muta'alim teh sayan kana hiji perkara lam yafhamuhu anu can ngarti ieu si muta'alim kana itu syai painau karana sayaktosna itu kitabah yurisu eta kawariskeun itu kitabah kalalata tabi'i kana kedulna watak wa yuzhibu sareng ngaleungitkeun itu kitabah al-patonata kana kapinteran wa yudayyu sareng noler-noler itu kitabah auqati kana pirang-pirang waktuna muta'alim hoyam bagi sareng peryogi naon aya hidayan kudu nya-nyaan ieu muta'alim bil pahmi dina maham minal ustadi ti guruna au bi ta'ammuli atawa mikir-mikir pelajaran wa tafakuri sareng tegasna mikir-mikir wa kasrati tikrori sareng lobana mulak-malik painahu karana sayaktosna kalakuan sareng tingkah idza qala eta di mana-mana saeutik naon asabaku pelajaran wa kasuro sareng loba naon atikraru mulak-malikna wa ta'ammulu sareng mikirna yudroku tah bakal dipanggihan ieu sabak wa yufhamu sareng bakal dipaham ieu sabak bila dicaritakeun hibdu harfaini ari katala dua huruf khairun eta leuwih alus min sima wiqraini tinimbang ngadenge dua beban ilmu wapah muharfaini sedang ari ngartina kana dua kalimah khairun eta leuwih alus min hibdi wiqraini tinimbang ngahapal dua beban ilmu wa ida tahawana sareng di mana-mana talangke ieu si muta'alim bil pahmi dina maham ilmu walam yajtahid sareng teu nya-nya ieu muta'alim marratan dina sabalikan au marrataini atawa dua balikan ya antadu tah tang tu bakal biasa ieu muta'alim zalika kana itu henteu ngarti atawa lam yafham pala yafhamu atuh moal ngarti ieu si muta'alim al yasiro kana anu saeutik bayam bagi maka mesti naon aya istahila yang kudu nya-nya ieu si muta'alim wa yad'u sareng kudu ngadoa ieu si muta'alim Allah taala ka Gusti Allah taala wa yatadarroa sareng kudu DP ieu muta'alim ilaahi ka Allah painau karana sayaktosna Allah yujibu eta ngajawab Allah man ka jalma da'ahu anu ngadua ieu man ka Allah wala yukhayyibu sareng moal megatkeun Allah man ka jalma rojahu anu ngarep-ngarep ieu man ka Allah
ansyadana geus macakeun syiran ka urang sadayana saha Asy-Syekhul Imam Al-Ajalu Qawamuddin Hamadu bin Ibrahim bin Ismail As-Safaru imlaan kana hiji syiran lil qadi kagungan Qadi Al-Khalili Ibni Ahmad Asarohsiyu akhdim kudu ngaladen anjeun al ilma kana ilmu khidmatal mustafidi kalawan saperti ngaladenna jalma anu ngalap faedah wa adim sareng kudu ngadawamkeun anjeun darsahu kana ngadaras ilmu bifi'lin ku pagawean hamidin anu alus wa idza ma sareng sayaktosna wa idza ma hafidta sareng di mana-mana geus apal anjeun syian kana hiji perkara aidhu tah kudu kabalikan anjeun kana itu sy suma akidhu tuluy nguatan anjeun kana itu sy goya tatakidi kalawan antekna nguatan suma alikhu terus kudu nuliskeun anjeun kana sy kai ta'uda supaya malikan anjeun ilahi kana itu sy wa ila darsi sareng kana ngadaresna sy ala ta'bidi bari netepan kana salilana faida ma aminta terus di mana-mana geus aman anjeun min hutina itu sy pawata lepotna pantadib tah kudu gancang-gancang anjeun ba'dahu dina sabadana aminta li syai'in jadidin kana ilmu anu anyar ma'atikrori bari tetep sarta malikan perkara ma'atikrori ma bari tetep sarta malikan perkara ilmu takodama nu ti heula ieu mah minhu tina itu syai'un jadidun wa ketinain sarta ngusahakeun li sya'ni hadal mazidi kana kalakuan ieu aturan tambah-tambah ilmu zakir kudu ngelingan anjeun anasaka manusia bil ulumi ku pirang-pirang ilmu litahya supaya hirup anjeun la takun ulah bukti anjeun teh min ulin nuha eta ti jalma-jalma anu boga akal mibaidin eta anu jauh in katamta lamun nyumputkeun anjeun al uluma kana pirang-pirang ilmu unsita tah tangtu di popoho anjeun hatta laturo sehingga teu ditingali anjeun goiri jahilin kana salian jalma anu bodoh wa balidin sareng anu belat suma uljimta tuluy dikadalian anjeun fil qiyamah tina poe kiamah teh naron ku seuneu neraka wa talhabta jeung nguntab-nguntab jasad anjeun bil azab syadidi ku siksaan seuneu anu banget wallahu a'lamu bissawab.